Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinana nikmat ka urang sadayana nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam pamugi salamina dicurah limpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiat, sareng ka urang sadaya salaku umatna, mugia dipasihan kasalametan ka urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadayana tepangkeun wastapun Wibi Nur Malasari, abdi di dieu nganggem tugas kanggo janten panumbu catur. Wilujeng sumping kasadayana hatur nuhun parantos hadir kana ieu acara. Mugi-mugi dipasihan kelancaran ka urang sadayana dugi ka akhir acara. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu acara ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kasempetan pangjejer anu kahiji nyaeta Nisa Fitri Aulia anu asalna ti Talaga bade medarkeun materi ngeunaan ngajaga kabersihan lingkungan. Salajengna pangjejer anu kadua nyaeta Nabila Azahra anu asalna ti Gampang Lipur, anjeunna bade ngadugikeun materi ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan lingkungan. Supados urang sadaya tiasa leuwih maham kana materi anu dinten ieu bade dibahas, hayu urang sadaya regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga dihaturan ka pangjejer anu kahiji nyaeta Nisa Fitri Aulia kanggo medarkeun materina. Hatur nuhun ka Nisa Fitri Aulia anu parantos ngadugikeun kamandang ti materina. Nurutkeun mantena, kabersihan lingkungan mangrupakeun kaayaan lingkungan anu bebas tina kotor-kotoran, bau, sampah-sampah. Salajengna kabersihan teh nyaeta sabagian tina iman. Kawasan anu bersih jauh ti panyakit-panyakit, ditinggalina oge endah, ditempatana oge merenah. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun deui ka pangjejer anu salajengna nyaeta Nabila Azahra. Sumangga dihaturan kanggo ngabahas kamandang materina. Hatur nuhun ka Nabila Azahra anu tos ngadugikeun materi anu tiasa ngajadikeun urang terang naon aya pentingna ngajaga kabersihan lingkungan teh. Nurutkeun mantena, ngajaga lingkungan mangrupa kewajiban urang sadayana. Pentingna ngajaga lingkungan miboga loba manfaat. Nyaeta hiji, pikeun kasehatan urang sadaya. Kadua, lingkungan nu sehat kahindar ti panyakit. Tilu, lingkungan nu bersih jadi leuwih hegar. Opat, bebas ti polusi udara. Lima, cai oge jadi leuwih bersih jeung aman. Kulantaran waktosna anu teu seueur, abdi bade ngasumanggakeun ka pamilon sadayana anu bade naros. Mung diwates ngan kanggo 2 jalmi hungkul. Teu kenging hilap kanggo kanu naros, ngacungkeun heula pangandanganna, teras nyebatkeun heula nami sareng asalna ti mana. Mangga ka Raina Yasmin anu tos ngacungti heula kanggo ngadugikeun patarosanana. Hatur nuhun ka Raina Yasmin anu tos ngadugikeun patarosanana. Nyaeta ngeunaan kumaha cara urang ngajaga kabersihan lingkungan. Mangga ka Nisa Fitri Aulia kanggo ngawaler patarosan Raina Yasmin. Hatur nuhun Nisa Fitri Aulia anu tos ngawaleran patarosan Raina. Nurutkeun mantena, cara urang pikeun ngajaga lingkungan nyaeta dimulai ti kasadaran diri. Urang kudu nyadar kana pentingna ngajaga kabersihan lingkungan. Teras micin sampah henteu sambarangan, kedah miceun ka tempatna. Ngangge kendaraan teh pami tempat anu dituju tebih, pami tempatna caket mah urang teh biasa ngangge sepeda, supados henteu aya polusi udara. Salajengna rutin ngabersihkeun solokan, supados teu aya nyamuk anu nyayang di dinya. Disumanggakeun ka sajalmi deui pamilon anu bade naros. Mangga Najwa Aulia kanggo ngadugikeun patarosanana. Hatur nuhun Najwa Aulia anu tos ngadugikeun patarosanana. Nyaeta ngeunaan cara ngageuingkeun jalmi anu sok miceun sampah ka walungan.
mangga ka Nabila Azahra kanggo ngawaler patarosan najwa. Hatur nuhun Nabila Azahra anu tos ngawaleran patarosan najwa. Nurutkeun mantena, cara ngageuingkeunna nyaeta ku cara sopan. Kadua, nyaeta masih terang naon bahayana tina micin sampah ka walungan. Nyaeta mun usum hujan, cai bakal ngabudal, tuluy jadi banjir. Salajengna, ku cara masih terang cara kumaha anu sae pikeun ngolah sampah. Kahiji, sampah organik jeung sampah anorganik teh dipisahkeun. Kadua, ngubah sampah organik jadi pupuk kompos. Katilu, ngadaur ulang sampah anorganik nu garing. Kaopat, ngurangan kana pamakean plastik. Lamun urang balanja ka pasar, urang tiasa nyandak kantong balanja nyalira. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah urang sadaya dipaparing kalancaran ti mimit dugi ka akhir. Hatur nuhun ka para pangjejer sareng ka para pamilon anu tos ngaluangkeun waktosna kanggo ngajejehkeun ieu acara. Hayu urang sadaya tutup ieu acara ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panumbu catur neda dihapunten kana sagala kalepatan bilih aya cariosan-cariosan anu henteu marenah di mana hadirin sadayana. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.